A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken auqatus sholati utawi piro-piro waktune sholat iku khamsun 5. Awalu wakti duhri utawi kawitane waktu duhur iku zawalu syamsi lingsir sarangenge. Wa akhiruhu lan utawi akhirne waktu duhur iku masiru dili syai'i dadi auban sawiji-wiji misluhu iku saumpamane ghayra dzillil istiwa'i saliyane auban papada. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal ajengan musannif bade ngajelaskeun pirang-pirang waktuna salat. Salat fardu anu 5 ngabogaan batas waktu anu tangtu sehingga hanteu sah dipigawena memeh asup waktuna jeung haram diakhirkeunana tina waktuna lamun hanteu aya udzur. Dauhan Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sanyanyana salat eta hiji fardu anu geus ditangtukeun waktuna ka jalma-jalma mukmin. Surah An-Nisa ayat 103. Ari perincian waktuna salat nyaeta hiji salat duhur. Salat duhur saur penjelasan di dieu nyaeta salat pangheulana anu dipidamel ku malak Jibril sareng Kangjeng Nabi saparantos Isra. Ari mimiti waktuna nyaeta tilingsirna panon poe ti tengah-tengah langit jeung asup waktuna nepi ka kalangkang sarua jeung anu bogana salian kalangkang waktu tengah poe. Ieu waktu salat diriwayatkeun ku Ibnu Abbas dauhan Kangjeng Nabi, malak Jibril geus ngimaman ka kaula deukeut Baitullah 2 kali mimiti salat duhur nyaeta dina waktu lingsirna panon poe jeung salat asar nalika kalangkang sarua jeung anu bogana. Maghrib nalika surupna panon poe, salat isya nalika leungit mega beureum, salat fajar dina nalika tembongna fajar. Barang isukna poe kaduana Jibril salat deui sareng kaula nyaeta salat duhur. Dina nalika kalangkang saban-saban perkara sarua jeung eta perkara. Oge salat asar nalika kalangkang 2 tikeleun anu boga kalangkang. Lajeng salat maghrib nalika manjing buka puasa. Oge salat isya nalika liwat sapertilu peuting. Oge salat fajar dina nalika ramiang-ramiang. Saur malak Jibril ieu teh waktu nabi-nabi samemeh anjeun eta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyariosna. Ieu riwayat Imam Abu Dawud sareng Imam At-Tirmidzi. Dawuhan Kangjeng Nabi, waktu duhri idza zalatis syamsu malam yahduril asru. Waktu duhur nyaeta di mana panon poe mengo ka kulon salagina can datang waktu salat asar. Riwayat Imam Muslim. Lingsir panon poe jam 12 leuwih 4 menit nyaeta jam istiwa.
Wa awal waqtil asri lan utawi kawitane waktu asar ida soro tatkala dadi opo dillu kulli syai'in au bansaban sawiji mislahu iku saumpamane syai' wazada lan muwuhi qalilan kalawan kidi wa akhiruhu lan utawi akhirne waktu asar iku gurubu syamsi surup panon poe. Ari mimiti waktu salat asar nyaeta di mana kalangkang sarua jeung anu bogana sareng leuwih saeutik. Ari akhirna waktu asar nyaeta nepi kana surupna panon poe. Sakumaha diterangkeun dina hadis Ibnu Abbas sareng dawuhan Kangjeng Nabi waqtul asri malam taghrubi syamsu. Waktu asar teh salagina can surup panon poe. Ieu riwayat Imam Muslim. Salajengna wa awwalu waqtil maghribi lan utawi kawitane waktu maghrib iku gurubus syamsi surupne panon poe wa akhiruhu lan utawi akhirne waktu maghrib iku gurubus syafaqil ahmari surup mega beureum. Salajengna ari salat maghrib mimiti waktuna teh nyaeta surup panon poe. Sakumaha diterangkeun dina hadis Sayyid Ibni Abbas anu tadi ari akhirna waktu maghrib nyaeta nepi kana surupna mega beureum. Dawuhan Kangjeng Nabi waqtul maghribi malam yagibis syafaqu. Ari waktu maghrib selagina can leungit mega beureum. Ieu riwayat Imam Muslim. Salajengna wa awwalu waqtil isya'i lan utawi kawitane waktu isya'i ku gurubus syafaqil ahmari surup mega beureum. Wa akhiruhu lan utawi akhirne waktu isya'i ku tulu'ul fajri sodiki metu ne fajar sodik. Ari salat isya mimiti waktuna nyaeta ti mimiti leungit mega beureum. Sakumaha diterangkeun dina hadis Sayyid Ibni Abbas anu tadi. Ari akhirna waktu isya mah nepi kana bijil fajar sodik. Ieu dawuhan Kangjeng Nabi laisa fin naumi tafritun innamat tafritu ala man lam yusalli sholata hatta yadkhula waqtul ukhra. Dina sare hanteu lalawora sanyanyana lalawora eta kajalma anu hanteu migawe salat sehingga manjing waktu salat anu sejen. Ieu riwayat Imam Muslim. Salajengna wa awwalu waqti subhi lan utawi kawitane waktu subuh iku tulu'ul fajri sodiki metune fajar sodik. Wa akhiruhu lan utawi akhirne waktu subuh iku tulu'us syamsi metu ne sarangenge. Ari salat subuh mimiti waktuna nyaeta ti mimiti bijilna fajar sodik. Ari akhirna mah bijil panon poe. Ieu dawuhan Kangjeng Nabi wa waqtu sholati subhi min tulu'il fajri malam tatlu isyamsu fa idza tala'ati syamsu fa amsik anis sholat. Ari waktu sholat subuh eta ti mimiti bijilna fajar selagina can bijil panon poe. Di mana panon poe geus bijil maka maneh kudu nyetop tina sholat. Di riwayat Imam Muslim.
Salajengna al aspaku utawi piro-piro mega iku salah satun telu. Ahmarun sawiji mega abang mega beureum, wa asparun lan mega kuning, wa abyadun lan mega putih. Al ahmaru utawi mega beureum iku maghribun waktu maghrib, wal asparu lan utawi mega kuning, wal abyadu lan mega putih iku isyaun waktu isya. Wa yundabulan den sunatakeun napa takhiru salatil isya'i ngakhirakeun salat isya ila ayaghiba maring yen ta surup opo asyafaqul asparu mega kuning, wal abyadu lan mega putih. Salajengna al aspaku salah satun ari mega ayat 3. Mega teh cahaya panon poe saenggeus surup. Lamun deukeut keneh can lila tina suruhna maka eta mega beureum. Lamun mega na masih keneh beureum eta tandana masih keneh aya waktu maghrib. Sakumaha dauhan Kangjeng Nabi, waktu maghrib selagina can leungit mega beureum. Ieu riwayat Imam Muslim. Saenggeus leungit mega beureum maka katembong mega koneng, satuluyna mega bodas. Nah ieu tandana geus asup waktu salat isya. Saur Said Ibni Abbas fasallal isya'a hina ghaba syafaqul ahmar. Mangka Jibril salat isya jeung kaula dina nalika geus leungit mega beureum. Ieu riwayat Imam Abu Daud sareng Imam At-Tirmidzi. Salajengna wa yundabu ta'khiru salatil isya. Sunnat ngakhirkeun salat isya nepi kana leungit mega koneng jeung mega bodas karena kaluar tina khilaf ulama anu ngawajibkeun. Imam Bukhari sareng Imam Muslim ngariwayatkeun wa kana yastahibu ayu akhira minal isya. Kangjeng Nabi seneng ngakhirkeun salat isya. Dina hadis Sayyid Jabir diterangkeun Kangjeng Nabi sawaktos-waktos sok mayunkeun salat isya jeung sawaktos-waktos sok ngakhirkeun salat isya. Di mana tos katingal kumantenanana para sahabat parantos kumpul maka mantenanana enggal-enggal salat isya. Di mana para sahabat henteu acan kempel anjeunna sok ngakhirkeun kana salat isya. Ieu riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Janten waktos-waktos salat nu neme dijelaskeun sakumaha dijelaskeun oge dina nadom Sundana. Waktu salat fardu lima kahijina zuhur eta nu jadi awal waktuna lingsir panon poe jeung ari akhirna jadi kalang kang sarua jeung jinisna salianti kalang kang nu tengah pisan panon poe di tengah langit manceran ari awal waktu asar kajadian akhir waktu duhur saeutik leuwihan ari akhir waktu asar mah surupna pan
suruk mega merah tepung rejeng awal isya henteu salah akhir waktu isya bijil fajar sodik awal waktu subuh bijil fajar sodik bijil panon poe waktu subuh beak masing ati-ati kakabeh barudak ari mega ayat tilu kahijina berembodas koneng anu katiluna mega berem waktu magrib kaluarna koneng bodas waktu isya biasana diakhirkeun salat isya eta sunat sampai suruk mega dua hanteu lepat. Mudah-mudahan aya manfaatna wallahu a'lam bishawab.